Mulai, Jon. Kita hitung. Oke. Tua banget. Weh, orang guys, lila teka pendaknya, bro. Alhamdulillah kapendak. Kumaha kabarna? Alhamdulillah baik. Enak di damel jeung sae. Di damel ding Aiwan. Aiwan sadeh. Damel ding Aiwan. Wah, Aiwan teh sada. Iwan teh aranduan ngaya. Oh, Aiwan iya. Aduh. Kakana Mas Bo. Oh, ngana Mas, kita masuk. Kakak urang ngongko ngaco. Oh, berarti tak mana Adina? Oh, aku biasa. Tadi aku biasa. Alhamdulillah. Yang Purabaya nu nonton dah penampilan ya Arana Beke, anasna mah Wahyudi cuma panggilan Beke. Emang penampilannya rada vulgar, pornografi lah. Anjir. Kumaha dek keluarga masih iya. Ya. Pacak klik bae hirup daya ayeuna mah urang keur ieu. Oh, pacak klik teh kumaha urang geus teu tim geus lila urang teu ngarti bahasa pacak klik teh. Maksudna pacak klik teh apa kacak kek apa kubar teh. Ari pacak klik teh seperti ya hirup keadaan. Hirup kurang pilot gitu. Pilot. Lamun keur tani mah keur usum halodo lah. Ya, seperti Halodo itulah. gitu. Ya, betul. Cuma tetep lain halodo ge da gejos mah anggar we. Ya. Ya kalau itu dia nomor kedua. Itu orang penasaran di bawah teh kan orang tetanggaan jawabnya kayak. Cuma kalau bawah teh awal mulana menangkan pemajikan dah karena saya Pemajikan orang teh arana si Wartem. pertama Wartem. Ini maksudnya orang anu Wartem orang apal nu orang nu ayeuna. Ciledugnya. Benar. Nu Ciledug nu ayeuna orang penasaran bisa ti si Wartem terus hubungan kandas pindah ka nu ayeuna teh kumaha deh prosesna awal mulana. Oh. Nu ayeuna mah lumayan lah gitu, alus gitu. Alus-alus tapi kumaha deh nya dah hirup urang mah. Karena orang potong lah maksudnya alus teh alus. Oh sina apa bodina teh. Alus teh alus naon Aduh. Lalaki mah nengan teh sina teh rasana kan kitu. Teu jauh lah pokoknya lain alus etana lain. Ieu mah alus tinggal lakuna gitu. Alus ahlakna lah nya. Lah gitulah. Tahu jadi nonton teh bujangan pokoknya ulah padunangan body nu alus, komosina nu camukbuk emang guys. Ieu mah ahlakna. Nah, bener. Namun awewe geus ahlakna alus, jangan meuli nu camukbuk ge bisa narimakeun nu ahlak alus teh. Ya, betul. Iya. Geus intina mah nangan nu ahlakna alus. Nya supaya urang meuli teh manehna teu nyewot gitu da ahlakna alus. Aduh. Kayak ieu nu di Cilandak ieu gawena ti nol apa renovasian sih? Renovasian. Heeh. Atuh eta renovasian aya nu pangudina wah eta di tempat gawena. Ya aya. Nah, Aya eta. Biasana kan dewe kan banget-bangetna banget rada menjuruskan dia. Aduh. Aja menjuruskan dia. Aduh. Men biasana cok aya nu ngalayanana apa. Ya aya, emang bener aya. Aya saiji. Duh. Aya etaan doh, non. Teu kuat nyelkeun agen. Maksudna aya eta teh naon maksudna usah bola pentil atau apa. Aduh, lain. Lamun dihijikeun teh teu cocok. Tang kitu mah teu cocok. Karena kolot teuing jeung aing mah. Bener. Maksudna budakna ngora, leuwih ngora ti dewek apa leuwih dewasa ti dewek? Di dewasa. Non kolotan manehna. Kolotan itu. Heeh. Cuma body mah lumayan lah. Lumayan lamun matana picak mah kutu teh. Iya, kalau matana picak. Lumayan bae ai lamun mata
cek masa etik gitu kan ada orang kan keur di rantau nya gawe jauh jeung pamajikan di lemburnya mun ting sareun teh aya meureunnya ieu pasti lamun ngaya duit na mah geus balik bae ngemplung kumaha carana nu geus saha-saha teh anu keur istirahat anu keur Besage, aduh di dia teh itu orang ada ngecarita ke bola di pondok bambunya, yang ayah riwayat yo. Ada cerita di pondok bambu, cerita. Air rupal kasus ya aing. Kasus nonde ya yang diceritakan ya. Sudah itu di pondok bambu teh awal mulanya kumaha cenah taker kajawan pusat penting. Lain kitu. Iya, awal lah. Intina mah urang teh bobogohan jeung asisten rumah tangga di perumahan di pondok bambu lain. Emang orang menyadari lah gitunya soal masa datang gitu mah. Masa lalu ternyata masa lalu. Iya. Dari tanah ya. Asal muasalnya si onde demi Allah. Si onde budak dompiong. Lain si gobang budak dompiong. Lain. Si onde teh ngajak taruhan jeung urang. Maksudnya taruhan Eta taruhan gegenuk pembantu. Mau taruhan menangkeun awewe eta tah. Asisten rumah tangga nu pembantu. Asal muasalna pondok bambu. Nah, terus urang teh da hayang da kumaha da eta teh pembantu bos. Bising carekan uingna. Bos anu keur ku dewek digawean. Tah gitu. Eta si onde teh hayang taruhan jeung urang. Nah terus kumaha eta si ya eta sih da si ondena hayang taruhan yang satu kurang di layanan. Nah eta nu meunang sade makanya menangkeun si eta teh gadis taruhan teh menang eta teh emang urang nu menang nama cuman urang ngkeuna si onde heula pertama si onde ka maju ti heula tah si onde maju ti heula gitu terus akhirnya urang teh ieu nunggu kadua gitu. Maksudnya setelah si onde geus ibaratna geus mundur, udah maju gitu. Tah, seperti kaki itu. Eta mundur teh si onde mundur padana apakah ditolak ku si gadis asisten rumah tanggana apa kumaha deh? Ya eta nya soal eta mah manehna ngucap ke cenah teu ditarima. Oh teu ditarima ku si gadis eta teh. Eta demi Allah eta bener si onde ditarima yo. Ampura ya danya urang lain cenah. Amun ada taruhan ngaca heula ulah tol-tolan bae. Eta sih. Dewek teh beungeut can jadi, Bro. Ieu mah hampura urang geus hampura. Paham lah. Nah, terus setelah si onde urang geus nyerah lah. Teu berhasil arek ngadapet pundak eta akhirna dewek teh maju. Tapi pertama maju teh kumaha deh ayeuna prosesna lah. Proses dari tatapan muka terus kenalan akhirnya jalan jadian kan gitu kan proses nama asal nama di sore terus gawe urang teh indi nyampurkeun tah si budak awe eta urang ngobrol urang minta janjian jam sekian budak awe eta teh nurut. Nah, ngobrol dah. Ya, mungkin janjian tuh di mana? Diharapkeun iman. Karawa bos, bosna keluar. Tahun berapa sih itu teh bos teh? Nyaho tahun sabaraha? 2008-an segana ya? Boa, sana mah aya. Udah kedua tahun sakitu mah kalau loba kebon kene bising di kebon janjian teh. Entu lah. Gede ditembak unggul. Kan setelah katimu ngobrol kumaha teh proses apa mengungkapkan perasaan dewek teh kumaha ka budak awe eta teh eta sih kurang ditanya kieu eta aran budak awe teh aranna si sadehnya doh ngesebut be Darkim lah Darkim lalaki ngacok lain Darkim
naon lah sebutnya Ciro arana lain Ciro Marasa lain lain kamana lain ieu loba ieu mah Ciro kalem bae respect Ciro Marasa Ciro arana Ciro urang Jawa mana teh Jawa Tegal tuh Jawa Tengah kate aran Ciro teh bener arana Cironya arana eta geus kitu diajak urang ngobrol jeung manehna terus da posisi kan peuting tah janjian eta diajak ka imah tah ku manehna dan manehna boga hakaneun gitu nawaran ka urang da urang teh geus bawa bae kaluar ngerakeun urang teh geus cenah aya can dahar mah aya di luhur ongko tapi kok bisa teh imah eta teh aya nu bogana apakah kosong emang teh eta kahiji imah bos teh nu laki paeke keluar kaduana eta awewena pamajikanna keur kanyerian wah intina mah kahiji keluar hijina teu bisa gering lah teu bisa kumaha-kumaha gitu nya gering teh ngomongna mah cenah gering teh nu awewena nu gering teh nu awewena gering lamun nu awewena bae da teu bisa kumaha-kumaha bae langsung teu bisa aduh gaje atuh eleh saingan jeung aing mah sainganna eleng geus kan manehna masih eleh saingan kan manehna kan teu bisa kumaha-kumaha geus pasrah bae aduh guys balik deh ke obrolan lu tadi teh kumaha terus kelanjutanna teh setelah katimu ngobrol-ngobrol panjang teh eta ya intina mah geus kadia nawaran dahar urang dahar tah eta teh pertama katimu maksud pertama ngobrol eta pertama ngajak dahar ka imah tungtungna manehna ngucapkeun manehna heula manehna ngucapkeun cenah ngucapkeun kumaha ka urang ngucapkeunna ada si ka dieu maneh ngucapkeun kumaha deh ngucapkeun manehna rasa bogoh ka urang urang ditanya kieu tanyana lah eta geuning si awewe bisa langsung ngucapkeun ti heula maksudna dewek make naon sama mah katimu teh eta si teu nyaho ieu asal muasalna keur eta teh urang teh nyekel sabuk sabuk kumaha deh geuning nyekel sabuk nyekel sabuk maksudna si jampe-jampe teh ayeuna dina sabuk tah ti dia intina mah pokoknya mah ka dia lah si awewe teh mengutarakan teu lah perasaanna tah ngomongna kumaha teh si awewe ya eta gen cenah ngomongna kieu manya lalaki loba nu senengan aing bae pan urang teh goreng gitu keun jadi urang teh ngarendah sendiri gitu emang bener rendah hati emang kenyataan urang kumal gitu di dia teh ngobrol jeung manehna terus terang gitunya da urang da hirup ka aya anak kieu manehna narimakeun manehna da bogo ceh asana mah kaib notisna ti dia asana mah tina eta maksudna ieu budak jujur maksudna teu so beratna budak aya kaya anak ieu teu belagu-belagu gede jujur bae sigana mah kaib notis ti dia teh ti obrolan eta teh asana mah nah terus setelah eta setelah eta teh kumaha deh eta aya geus kitu teh ya tujuanna ditarima urang urang teh ditarima geus atuh nah geus ditarima tah dia teh biasa lalaki mah aing ditarima eta aya pikiran-pikiran nu kajalurna ka pemacarana yo eta aya kumaha deh tah apakah kesempatan boleh hak deui emang keur mah keur kahiji gergarangnya garang yo hawa peuting hawa ieu teh ngobrol setelah tarima kan biasalah anak semeringah teh nya tasih euforia anjing aing tarima teh aing ngalakukeun naon deui yo setelah itu ngalakukeun naon deui yo aing kagu mah kieu geus tahu lah maksudnya setelah diterima teh apakah langsung nang ka kebun bae lah ayeuna urang ka mana teh gitu henteu aing mah tarah masalah ka kebon gara teh lu barengit. Maksudna eta ti dia teh apa ngobrol lanjut apa pindah ka mana da arana geus ibaratna geus ditarima lah ibarat. Eta sih tas ngobrol kitu teh eta kan peuting tah. Nah sejen poena isuk-isuk
yo urang minta janjian deui gitu. Oh, berarti Janjian deui puting. bukan teh terus diterima itu langsung eksekusi bae teh. Anco, henteu lah, aduh, kena disтой. Maksudna aya Cuman proses deui nya, aya proses deui. Aya proses deui. Eta bertahap tang itu teh. Ieu mah cerita emang cerita uing ya. Geus pokona setelah eta teh geus diterima teh geus berarti apa ibaratnya isukan teh baliknya ibaratnya balik terus isukan teh dilanjut deui gitu katimuan deui. Tah katimuan nu kaduana apakah langsung eksekusi? Apakah ngobrol kene? Ngobrol kene, masih jauh kene. Soal eta mah nah, geus ngobrol. Dah otomatis kan si onde mah geus eleh lah kitunya. Geus. Onde lah cok. Eleh gitu. Cuma sorry-nya. Sorry deh. Udah dah. Oh, can jadi begitu cok ajakan ada can jadi begitu. Makana tuh deh aduh aing mah. Kan jadi heula ada banget terapikeun. Kieu geus jadi teh nya ngobrol tajeng eta teh. Minta janjian urang teh. Sore penting. Kajianna teh penting. Nah, penting teh wing teh da posisi aya di hareup teh urang teh ya. Di mana? Nongol dah. Atau awalnya kan bala mah can zaman HP nya. Oh, encan. Eta kumaha ada cara manggil budak di jero apa dewek wani-wani ketok-ketok ka imah gedong eta apa kumaha? Ento. Kode. Kodena Aya kode. Kodena kumaha ada kan? Eta teh ieu kodena kieu. Kode aing mah apa ngarukeun molen apa kumaha ada kodena kan ya keprok tangan. Habis sing ngarukeun molen teh kaluar. Lain. Keprok tangan 2 kali. Keluar tah budak etana. Dasar ke non kaseun ku deweknya. Ini keprok si Akang yo cenah. Enang ngintip ka jendela. Tah, langsung turun eta turun langsung. Oh, langsung turun. Ngintip deui yo. Ento langsung turun. Yakinnya. Udah persiapan gitu manehna mah. Nah, da geus disarebrot hadapna ke ding. Ada persiapan mah naon bae lah. Geus siapkeun kabeh lah kitunya. Naon bae lah kitu teh. Tah, geus kitu posisi erek asup sieun wing teh yo. Eta sieun. Hari kadua teh eta nu boga imahna araya wo. Aya di imah. Di imah. Aya arep posisi dewek arek asup teh sieun keluar. Mau budak mah aya di jero kene. Ya, di jero. Aku mah ada tuh. Tah. Urang teh ngunkeun akal. Boga akal urang teh. Puter arah lewat tukangan si imah gedong eta teh. Tah. Geus kitu urang teh nya kumaha deui lah urang buka ceklatna teh nya. Kaluarkeun urang teh. Tah. Jampe-jampe eta teh. Heeh. Kalegane bae teh urang ka dieu tah ka imah eta. Jauh ka luhur lah. Kan di lantai luhur lain. Pasti biasana le asisten rumah tangga mah kamarna di luhur biasana. Terus ya eta sih kan gitu. Dibere kejo, bere naon mah gitu urang dahar di dia. Itu prosesna di luhur teh lila ada wek di imah teh di lantai 2 teh. Lila sampai subuh. Kumadehan bae sampai subuh. Eta sih nyangan ieu teh batu giok gitu ongko kitu teh. Betul. Terus dahar kan mah nya ilok cicing bae terus dahar. Benar. Ya, kabeh nyangan batu giok lah. Kadang batu giok. Batu giok teh no biasanya dipakeun gitu. 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 Kan kitu sauting gitu. Bener. Eta nu kedah kitu ku. Kan nu aranna batu giok. Amun eta mah ciri khas jama kolot cenah. Ulah nyebutkeun nu langsung bletuk gitu. Emang kudu difilter, kudu disaring kan. Gitu bae intina mah. Emang mau nonton ge supaya tanda tanya batu teh naon. Gitunya. Apakah tempat latihan tinju? Aduh, bener eta caritana jeung eta mah bener. Eta teh sampai di jam baraha?
mulai nama sampai ke subuh. Sampai ke subuh mulai di sore jam bisa kadang anak di luar itu jam 12 penting. Oh, jam 12 penting. Jam 12 subuh. Sampai ke subuh. Nah, eta cerita geus pokona mah anu soal batu giok mah geus lah ibaratnya. Soal batu giok mah. Nah, di jam subuh eta teh kumaha atas ieu na cenah ngomongna aya carita ti budak ieu kumaha kumaha cenah. Aya talapakna cenah. Talapak. Emang kaiji pertama mah ngan sorangan demi Allah. Sorangan. Ieu cerita ieu teh panjang. Geus mau disingkat bae eta carita nu kanyahoana bae. Geus nyari batu giok kan geus pencarianna geus. Yo kanyahoana. Geus caritana singkat bae kayak maksud urang mah kan. Tadi pencarian tangan lah ibaratnya di Korowel geus kumaha lah modelna lah. Geus Korowel. Nah, urang penasaran anu cenah kanyahoana. Kumaha teh kanyahoana teh? Kanyahoana mah ku pembantu sabelah. Maksud pembantu sabelah teh aya pinggir lima bos. Oh, makanya maksud kanyahoana pembantu sabelah teh kok bisa nyaho apa kemanehna yang digunakeun? Rencana mah tujuannya kami rek ka dia ongkos sih. Oh, jadi prosesnya ka dia ongkos. Oh, rek ka dia ongkos. Bener. Aduh. Dah itu langsung bebeja ka pamajikan, nah itu ka kanyahoan. Nah, terus dia teh kanyahoan teh bebeja ka pamajikanna. Nah, si pamajikanna kumaha teh reaksina setelah dibebeja ku pekerjaan nu hijina? Ya bisi. Ya tuh keluar. Si pemajikan eta na. Pemajikan eta. Majikan eta teh keluar. Keluar. Ka lantai luhur apa? Kaluhur. Terus dah kumaha? Yang satu kabur manjang kayak kanyawan kabeh. Nah, terus setelah eta kumaha setelah kabur tuh pasti neangan kena apa kumaha? Si Iran nu boga imah. Itu tenyangan. Nah, kan isukna biasanya cok rame isukna teh. Kumaha isukna? Kasih isukna ditegor. Oh, saat teh ditegor teh. Wah, Iwan. Ditegor. Eta ditegor masalah eta gitu. Pasti Iwan mah masalah kena temboknya kalau tor. Eta pakan. Padahal mah kami nyekel ngagelet teh teu kotor ieu. Da saking jama baturan gitu teh. Mari lu aya sabaraha ulang tiluan teh. Maksudnya si babaturan Marilu tuh babaturan enggak barudak anu jeung babaturan da pas eta teh Marilu naek. Aduh. Asal muasalah mah di dia. Cenah ya aya tapak suku saha cenah ngomongna. Itu di talapak suku teh lain talapak lewat ieu sebenarnya. Lain. Di talapak budak nu kepo hubungan dewek kitu nya. Aduh. Lain. Eta golongan eta sih golongan adik aing si Caswin terus si Jina si Aris atuh itu golongan suku balepotan naik tapi tekannya hawan eta nu posisi ngaritip kitu ku henteu tekannya hawan ieu jeung mantan dewek lah sebut bae mantan lah tekannya hawan ieu henteu tekannya hawan ieu tekannya hawannya padahal deukeut lah ngintip teh deukeut lah orang kan posisi di luar mah poek. Poek. Emang di setting di poek kan kudu setting. Nah posisi poek dihandap caang gitu. Benar. Orang balik deh ngobrol lah kanu awal. Nah, ibaratna tina kehidupan lah, ngobrol balik kehidupan. Proses jeung nana tadi disebutkan aya rencana banting setir mah tinu pagawean ayeuna aya. Cuma kan proses kumpul heula lah. Kumpul benar. Boga modal apa usaha pada kanu tani kan ya. Ya. Aya bae sih rencana nama geus izina mah
boga modal usaha hayang dagang teh dagang lawan bae lah gitu. Yang satu ada kita mah kurang banget, mudah-mudahan sukses, terus enak lancar pegawaiana, amin, terus modalnya cepet tercukupi buat modal dagang. Wah sukses lah pokoknya lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kesal tutup bel. Guys.